Ayo Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Cek sorat di jalan palias teh nu nembal saurang-urang acan semet celeungeng we bari nempo keluar gardu sorog nu tadi teh ka gardu sing horeng kulisi red ka nuker ngajega nuker ngajingjing buntelan teh geus sidik sah-sahana renjag we manehna teh ngarenjag bari undur-unduran bakat ku kaget geuning juragan kabeneran kulisi datang tah bangsat uruskan bangsat maraok rambutan si baradul teh yo ya rawatan barang bukti na yo mitra ngadenge kitu renjag kulisi teh ngarenjag bengong we sajongjongan mah nuker ngarluk teh direret saurang-saurang gebeg gue basa kulisi nyeung aya jang oon di dinya anak kuwu sarip sasat anak dununganana baru dak dipajarkeun ka bangsat cek jero hate kulisi lang we meh ngahulang mani ngajongjongan telemek teu nyarek sakedapan mah mitra kaum dangu barang kulisi geus dibejaan saperluna ku juru tulis wadana kakarak meh ngartieun giringkeun ka balai desa mangga juragan rek diperbal tuman hayu tuturkeun sararea milu cek juru tulis bari ngagedegi indi ti heula tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun mitra kaum dangu teu bisa majar kumaha kulisi desa teh da puguh kitu kaayanana najan saeutik kasebut nagasab nu bogana teu suka nya ngadakwa cek paribasana oge sadom araning baraja sakunang araning geni red kulisi ngararet ka barudak hatena ngarakacak teu tega buruk-buruk papanjati hade goreng sasat anakna sorangan asuhanana di kampung turug-turug nu saurang mah anak dununganna pisan jang oon teh jang oon anak kikuwu sarip teh tapi sanajan kitu da kumaha deui da geus kitu kaayanana ayo milo aya wae adat-adatan teh ngawibirang ka kolot cek kulisi koleset barudak ngoleset saurang-saurang bering lempang ting huyungkung naluturkeun kulisi ka balai desa mitra kaum dangu lebah pasar serog jeung nu leumpang rurusuhan teuing tos di mana boa ku kulisi disampeurkeun disidik-sidik beungeutna tuluy diharewosan manehna unggek tuluy ngagidig muru imah kuwu kocapkeun kulisi nu ditaluturkeun ku barudak
serog ka balai desa. Nyampak di jero rohangan, lurah jaga gogodeg. Bari ngadenge cerita juru tulis wadana. Red ka barudak nu geus ngaredes dina bangku panjang. Kawas wayang pidangkeuneun. Pudig-dig nafsuna sigarek modal, barang nyeung si Ocim. Sasat anakna pribadi bet kababawa kana laku kitu. Red deui kajanggoon. Anak kubu Sarip, anak dununganana nepi ka kudu diunggah balewatangankeun. Gantawang nyarekan barudak ronda nu opatan, meupeus keuya ngabudalkeun ka keheul. Nanaonan ieu teh barudak? Kalakuan teh kawas nu kurang parab wae. Ngaduan mauk buah rambutan kagungan juragan Ulis, ha? Cenah bari terus ngawong-wong haok nyarekan lak-lak dasar. Barudak eueuh nu nembal. Lila-lila mah barang geus rada lalar, goloyoh ngadeukeutan juru tulis wadana. Bari mamandapan tok nyarita harewosan. Wayahna bae juragan sing dihampura. Rumaos juragan. Wayahna bae barudak mantong diperkarakon. Tos cekap bieu kusim abdi disarekan nun. Kumaha? Keke. Dedengian teh ulah diperkarakeun. Baru juru tulis wadana rada morongos. Pedah eta anak lurah jeung anak kuwu nu boga dosana. Nah hari undang-undang negara teh beunang dipake wawarehan kitu. Teu bisa. Lurah ngajenghok ngadenge kitu teh. Hatena murengked teu wani ngomong deui da nyaho nu dihareupeun teh menak. Barang geus kacipta anakna asup bui, lenyap we hatena nu jadi kolot teh ngalenyap. Telila jol kubu Sarip rurusuhan diantar ku nu mawa lantera, bangun dulungu sigana keur sare digeuingkeun. Aya naon penting-penting nyusulan kulisi? Baruk sion kumaha cenah? Jang Oon beuki peot nyeung bapana datang teh. Nyaho kana adatna sok babari ngagantawang. Barabat dicaritakeun ku kulisi ditetek teh nu kaliwat. Juru tulis wadana ngadengekeun we bari ngalepus udud padudan dina pipah. Kenyot ambek nya kerep nya jero. Haseup ngeplek kawas tina parukuyan. Barang ngadenge omongan ti kulisi leng kubu teh ngahulang ngajongjongan. Red ka barudak, red ka juru tulis wadana, hulang deui weh ngahulang. Tetepna jauh kaluar kanu poek. Piambekeun ngagugudag ka anakna kanu ngaronda ka sadarea katut ka kulisi. Tapi kakaraeun peuting eta mah kubu Sarip nu katelah si gelap saleser teh teu kadenge ngabeledag kilang kitu ka ciri ari ngadegdeg nama. Kumaha maksud juragan Ulis teh? Ceuk kubu Sarip sorana rada ngageter. Teu kada naros deui Kang Kubu. Kumaha biasana we ngurus nu maling? Tembal juru tulis wadana bari nyerebungkeun haseup ududna kaluar tina pipah rokok. Apunten we juragan Ulis. Kue mutan ieu mah aya bentena. Benten kumaha? Benten sarang si Sabda. Maksudna kumaha? Semon mun kue mutan benten sarang si Sabda maling munding, benten sarang si Wasi maling hayam ti Paranji Haji Makmur. Baruk benten ka kuping teh ha? Ceuk juru tulis wadana bari ngorejak. Naon benten teh? Kue mutan asa maling-maling kene. Benten teh ieu mah kalebat kana kabanguran barudak juragan. Kumaha maksud teh? Punten sanes dumeh pun anak kababantun sareng anak lurah desa teu pisan-pisan sanes kitu. Juragan Ulis ge uninga dina usum bubuahan ti kapungkur-pungkur ge parantos lumrah barudak lembur mah sok resep mulung ti kabon batur.
Padahal numutkeun hukum mah mulung oge kanggaran nanti kebon batur mah kalebat kana palanggaran keneh. Nanging di urang mah kapanan hal eta teh parantos dianggap biasa juragan. Atuh barudak nu galede ka jurung koresep heureuy teh tampolan sok wantun ngala. Nanging sanes ngala kanggo jualeun, semet dahareun sahari taun da moal darekeun teu maranehanana teh ari malaling banda kaya ti paimahan mamoal. Jadi kue mutan cantang tos jahat barudak teh. Elah, waduh, cek juragan Suradi bari bangkenu. Bade nyenyekel pipah rokona. Nada dihampunten we atugan. Nanging kilang kitu ku abdi moal diantep. Bade diwarah. Sanggem keneh ngawarah barudak bangor pantar kitu mah. Upami sapuk pasrahkeun we ka abdi. Upami bade mundut parurugel, mangga ku abdi digentosan. Teu, Kang Kowo. Abdi mah terek cuat kanu hideung moal ponteng kanu koneng. Nah si sabda maling munding dihukum, nah si wasi maling hayam dihukum, ari nu maling rambutan teh dihukumnya. Teu bisa hukumna teu bisa dipilih kasihkeun. Hukum mah moal pilih kasih, maling mah nya maling we pingaraneunana. Cek juru tulis wadana bari neuteup meuni muralang. Mitra kaum dangu ngade ngepok-pok kanti sobat dalitna baheula. Kuwu ngalenyap hatena. Keheul kanu teu beunang diajak badami. Tapi mun cara ngadu mah rumasa eleh cekih. Da puguh nya barudak ninggang disalah. Keheul sote mani teu beunang diongget-ongget eta sobat dalit teh. Teu pira tina kalepasan heureuy, da lain ari maling jahat mah. Padahal 3 bulan ka tukang mitra. 3 bulan ka tukang teh adina si Gunawan, adi juru tulis wadana, memehan menang wiwirang. Basa nyaba kalemburna teh kapergo ngaheureuyan pamajikan batur. Untung pada nulungan, gewat weh disilipkeun ka Luragung deui kalemburna. Teu tuluy papanjangan, teu kungsi unggah balewatangan. Ari ayeuna anakna pribadi nepi karek diperkarakeun. Ku kituna hate Kuwu sari perih lir digerihan ku hinis bae. Ras inget netelina juru tulis wadana kamari tina alatan kaliwat dikirim lauk teh basa gebrugan di bendungan. Ti harita wae ngawaeunana teh malah nepi ka bawa kana gawe sagarupa. Mani kawas dikorehan dikotek tak hayang manggih kasalahanana, hayang mepeus keuyang we ka Kuwu sari meureun ti ditu mah. Ari kitu onamanan kapala juragan ulis mangga teh teuing. Ceku sari berinahan ambekan. Laras kedah kitu ari menak mah. Kedah sacangred pageuh, kedah sagorek pangkek. Cenah bari ngabalius. Red ka barudak nyambak keur tarungkul we. Sararea jempe. Juru tulis wadana kaciri bangun ngajenghok ngadenge ucap Kuwu kitu teh. Karasa meureun nyentugna dan najan bangun lelei oge ngomongna karasa dina sorana bangun haraghag kasadek ku hati anu panas. Lurah, cek Kuwu sarip malik ka lurah desa. Isuk jagrageun barudak kakawadanaan. Sina diperbal, keun sina karasaeun pait peheurna. Bongan kumawani kana pakaya deungeun-deungeun. Kurang ajar. Tuh rambutan ngageba di kebon aing sia lalabok ku sia jeung pentil-pentilna matak naon. Labok ku sia jeung akar-akarna, labok ku sia jeung tangkal-tangkalna. Moal jadi urusan deuleu. Cenah bari ngagabrag meja kituna teh. Nepi ka ngaranjug nu keur ngareluk teh. Barudak nu harita kawas subuh menang mabuk teh mani cara langap. Tah kieu jadina ari gasab kanu deungeun-deungeun teh deuleu. Mun kanu sejen mah ku aing moal burung digantian. Dibelar ngagadekeun hulu cek paribasana. Mitra kaum dangu ngadenge pok-pokan ti Kuwu sarip samodel kitu. Juru tulis wadana rada loyop tembongna teh. Nya barang nenjo nu ambek kitu mah. Karasaeun yen nu ambek teh bade jeung nyindiran manehna. Tapi kilang kitu mehna cicing we bade nyeungeut deui pipah rokona.
Serebung hasipna diserebung-serebungkeun keluar jendela nu nyampak ngabuka. Kawas nu teu paduli seetik-etik acan malah nyawang tetepan ka nu poek bade ngadengikeun sada bangkong nu kangkang kongkong. Ari silaing jeung silaing lain keur ngaronda tadi teh ha. Cukup deui bari merong kanu opatan anu keur ngaronda teh. Sumuhun atuh juragan. Sumuhun. Tembal si Darsi ada pap eueup ka Sima. Milu ngabangsatnya diparentah ngaronda teh nya. Dabdi mah teterang naon-naon atuh juragan. Panginten teh jangoon mulih ngalatina tangkal kagunganana. Mitra kaum dangu ngadenge kitu gilak juragan Suradi ngagilak karet ka barudak pok ngomong. Lain ngajaga keamanan ari ngaronda teh. Ceuk juru tulis wadana. Sumuhun kalanon. Sumuhun atuh. Nah, atuh dipika teh kanyawan sakitu deukeut ka gardu. Ka kuping eta oge ka kuping juragan. Aya nu ngagudubug panginten teh nu bade ka cai atuh terus labuh da usum leur. Ceuk si Dasri. Dasri, Andi jeung silaing oge geus ka ditu geura baralik. Ceuk Sarip bari cengkat nangtung. Sok nu keur ngaronda ka gardu deui sok. Hati-hati sing carincing. Mun kejadian cara tadi deui ditanggelong sia ku aing kabehan. Ari kitu. Nah di jurung wangsul bae barudak teh. Ceuk juru tulis wadana. Kadah ditahan gitu sapertos bangsat hayam juragan. Ceuk Sarip bari malik kanu nanya. Daweungna si kanu nangtang. Awahing ku teu kawawa meureunahan ka keheul. Uning ngajagrag we enjing di kawadanaan. Di kawadanaan. Di payuneun meja juragan. Bilih kalabur, ieu kubu gantina yeuh. Jeung inungna sion mangga berok. Cenah bade ngagejelig indit dituturkeun ku nu tadi ngajingjing lantera teh. Nu dititah ku kulisi nyusulan dirina. Mitra kaum dangu isukna barudak nu tujuhan teh digiringkeun ku lurah desa ngajugjug ka kawadanaan. Ari kuwu mah teu milu. Si Ocim anak lurah desa teh nu neulah si Malim Gombang nu pangpeotna ngeluk we tungkul. Beungeutna eueuh getihan soak meureun da puguh diringkeun ku bapana pisan. Barang anjog ka kawadanaan mantri polisi kerung ngadenge laporan juru tulis wadana teh. Gogodag we gawena teh ret kanu nyarita ret ka lurah desa ret deui ka barudak nu ngaredes teu kecet-kecet. Gogodag deui ngahulang deui najan manehna pisan nu tanggung jawab urusan keamanan di wewengkon eta tapi bubuhan geus genteng kadek legok tapak. Apal pisan bedana antara kajahatan jeung kabangoran barudak. Remen manehna oge nguruskeun nu sarupa kitu teh. Nya mantri polisi semet di gendeng jeung diwawadian wungkul. Tara tuluy manjang kawas kitu. Ari ayeuna kahayang juru tulis wadana kudu terus diperbal sarta dijagrageun kalan reh cenah. Kungsi eta ge juru tulis teh diwawadian ku mantri polisi. Tapi kahayangna keukeuh wae tuman cenah bisi dedeyeun deui asa diogo kitu. Atuh mitra ger we mitra
jadi bukur catur sara lembur sararea gur-ger ngaromong teh numang menangkeun kana balangor mah ngan asa teung-teuingeun we cenah ari nu kitu nepi ka kudu diperkarakeun sagala tepi lah ngalabuah rambutan nu maruragan nepi ka kudu dibui sagala ngadege anak kubu unggah balewatangan jelema teh rusras ka awakna sorangan mana teuing wae cenah larawirangna sahantena wae pupuhu lembur kudu ngalaman boga anak diperkarakeun ras deui ka lurah desa nu bieu ngiringkeun anakna sorangan ka kawadanaan gerogoda gue kadang warga teh bade recok ngaromongkeun nu baroga anak keur marejeuna mah asa dibere cameti pikeun ngageuing anakna tah deuleu cenah nu matak ulah bangor ari jadi budak kitu geuning balukarna ulah sok rasa mokaha bisi narajang awak keur naas basara teh tempo tu cenah jang onih jeung jang ocim sasat anak kubu jeung anak lurah oge teu bisa minge saeutik-eutik acan. Mitra kaum dangu geus beres diperbal barudak dititah barali ku mantri polisi dijadikeun tahanan rumah heula pikeun sawatara waktu teu meunang kaluar imah heuleut 2 minggu jol panyaur ti dayeuh bering barudak teh dianter ku pas kawadanaan putusan tuan asisten residen dina Lanreh barudak dihukum setengah poe tapi teu diasupkeun kana bui dititah bebersih di buruan ka asistenan wungkul nepi ka wanci asar mameh baralik diwawadian heula ku tuan asisten sangkan ulah balangor deui mun sakali-kali deui rek diasupkeun ka bui cenah sok-sok dibahnan duit 5 sen sewang barudak di lempangna teh nu sakitu jauhna ka lembur datara pati aya mobil geus beurit kitu mah najan barogaeun oge duit keur ongkosna andukna mah ngaringki gue lalempang geus kacipta pasti nama wanci janari kakadak datang bari jeung kundang obor. Di mana-mana dicai di gesan mandi di jalan Pasampangan taya deui nu jadi carita teh iwal teh eta ngan teu ku hanteu mitra kakarak we rek repeh kaburu ger aya beja pajar bumi juragan mantri polisi kabongkaran aya nu ngabangsat eusi lomari ledis diringkid atuh ger deui wae isukna kadang warga teh pabuih deui kawarangkongkeun hal eta sasat isuk jedur nepi ka sore jeder nu ngaromongkeun hal eta teh teu beak-beak. Mitra kaum dangu kocapkeun di imah mantri polisi jelema ngagimbung di buruan ari mantri polisi mah suwung dakeur ka dayeuh nyarengan juragan wadana didinya geus nyampak Suradi alias juru tulis wadana teh juragan Suradikarta jeung Upas keur papariksa di jaro telila jol ku Sarip jeung kulisi desa dituturkeun ku lurah desa kalacat arunggah kasampak eusi enggon awut-awutan sacerewelna paninggalan bangsat meureun istri mantri polisi rambisak we gawena teh oh tabu sabaraha kinten-kinten lebet bangsat teh ceuk Upas tumanya kalayan daria duka atuh da eta we waktos cenah tembal pamajikan mantri polisi bari ngalius pok neruskeun hanca omongna tabuh 12 teh nembe mondok teu ka kuping aya naon-naon sareng saha wae di bumi teh kubu Sarip milu tumanya
sareng si amah weh Kang Kuwu. Di ditu mah nama mondokna teh di enggon dapur. Teu aya nu ngarencangan deui. Teu aya. Cenah, tapi panonna rutret wae. Ka juragan juru tulis teuing naon maksudna. Direretan wae ku pamajikan mantri polisi juragan juru tulis teh bular balieur wae. Bari teu ngomong sakemet-kemet acan. Nah ada abdi mah ngajulungan ronda saurang sina ngemitan di dieu. Wireh kamari juragan pamagat talatang ngawiatkeun bumi ceuk polisi. Muhun eta oge aya salol wangsul deui weh. Tembal pamajikan mantri polisi bari baluar balieur deui. Teuing kunaon? Nahan picerikeun sugan. Tapi sakapeung panonna red deui padu raret jeung juru tulis Suradi alias juragan Suradi Karta. Mitra kaum dangu geus kitu mah Kuwu Sarip jeung nu sejena ngerilikan urut asupna bangsat teh bereh weh katiten. Jandela tengah imah belah kulon nyampak geus dicokel. Kulinggis pantesna teh. Lincar jeblog aya urut taneuh, urut nete tayohna mah. Geus beres papariksa arindit deui weh. Kocapkeun isukna. Waktu Kuwu Sarip indit ka bae desa, di jalan basa ngaliwatan saung nu perahna di sisi sawah boga mantri polisi gero-gero aya nu gura-gero. Juragan Kuwu ceuk nu ngageroan lalaki kolot aki-aki ngaranna Aki Adahari panyawahna juragan mantri polisi anu imahna di tungtung lembur deket sawah pisan. Sada teh juragan sora Aki Adahari ceuk Kuwu Sarip bari luak lieu. Didengean kitu juragan Kuwu breh ka saung katempo Aki Adahari gugupay. Dibaturan ku pamajikanana atuh leok disampeurkeun. Aya naon ki ceuk Kuwu Sarip sanggeus anjog. Iya juragan sim kuring mendakan iya cenah bari namprakeun barang-barang. Baru iraha kapanggihna bieu juragan basa anjog pisan jiga Ki Adahari tutuluy nyaritana. Sok buntel ku eta tah buntel ku lap samping tah kadieukeun ceuk Kuwu Sarip. Omat Aki ulah wani-wani caruta carita hal naon pon kitu deui nininya ceuk paribasana bulu tur ge ulah dibejaan kaharti. Kahartos semohon mangga kahartos juragan. Tembal Aki Adahari jeung Nini Samah nembalan meh bareng bari ngabungkus barang-barang kulap gede nu aya di jero saungna. Ret-ret ditalikeun song dibikeun gap ku Kuwu Sarip ditampanan. Awas mun betus Aki jeung Nini nu bari sitahan ku kami. Dikitukeun Aki Adahari ngagebeg. Nini Samah asa diancam. Aduh abong-abong bangsat. Sal sewe milihan barang badogan di saung batur oge. Nepi ka calana jero segala karampid. Moal salah aya pipa rokok deui. Tapi geus potong. Keke. Asa apal kana pipa rokok nama. Aya ku bisa ari bangsat. Ari nu marahal nama digubug ka mana boa meureun. Ceuk Kuwu Sarip na jero hatena bari terus indit ninggalkeun Aki Adrahi kadua pamajikanana nu olhok bengong di jero saung. Asa hemang kami mah
Cek aki ada hari kanini Samah pamajikan anak sabadaku sarip teka tembong di ringkangna. Kunaon? Cek nini Samah. Asa aneh. Aneh kunaon? Eta bangsatku kumawani unggah kaimah juragan Menteri Polisi. Monyet kapalingan jagung eta mangalana teh. Iya, lain bangsat atah-atah nu wani ngaraponan imah Menteri Polisi imah dele. Atuh pan heueuh. Hemang kuring oge hemang. Cek nini Samah bari meresan babawaanana. Enya asaku teh nyangka sote eta we juragan Menteri Polisi. Nu sakitu siringanana kana bangsat teh. Nepi ka kaunggahan bangsat. Kawas nunang tangga 2 wesen eta mah. Tuh da bangsat ge, bangsat teh sabongbrong. Nyaho dina as batur, manasina jang on. Basa mulungan rambutan juragan Ulis teh. Bet jadi mawa kain curang sagala panan anu teu mais teu malem. Enya, moal teh nu geus jadu ge eta mah. Padah we meureun keur meneran eueuh. Hah? Padah keur meneran eueuh juragan mantrina eueuh. Pan keur suwung. Ari kitu ka mana? Pan kamari kadayeuh ceuk Nyi Amah mah. Mulu kumpulan negeri poe ieu cenah ngiring Bandara Wadana. Ayeuna ge buacan uringaeun datang teu nama can mulang. Saha wae atuh di bumi na peuting teh? Nya geureuhanana we meureun kadua rencangna si Amah teh. Siga nu nyahoeun atuh nya bangsa teh nya. Bawa urang deket-deket. Nyaho atuh. Saat tukang kitu di urang. Aya ge si Sabda. Urang Cileunyi teh geuningan. Pan dibui keneh lain cek barudak mah. Enya sugan. Tembal aki ada hari beri tuluy ngajak ka sawah. Da wanci geus wanci gawe. Mitra kaum dangu sanepina ka balai desa subku sarip karohangan gawena barang-barang bukti teh digolerkeun dina mejana bijil deui we panto dipendeutkeun teu lila lurah desa datang sanepina kana lawang gasik digorowan lurah desa ka dieu ceuk sarip bari gek diuk dina kursi di tepas balai desa kumaha barudak teh. Kumaha cenah caritana di ditu teh? Oh, ditaruh we cenah puting kamarana, mun ulin di mana, merondok di mana, saha nu nyaksian, yen nya maling rambutan, seur-seur deui we ceuk barudak ge. Nya syukur atuh. Ayeuna wayahna lurah ka ditu. Ka mana? Ka kawadanaan. Bade naon? Unjukkeun ka juragan Tulis, kami manggih lacak bangsat gitu. Kukituna juragan juru tulis dihaturan ka dieu ka balai desa nya. Tingali ku nyalira kitu barang bukti nu geus katangkep. Jika itu buru-buru. Gidig lurah desa teh indit. Heut sawatara waktu ti harita tembong deui rentang-rentang peuntaseun alun-alun ngiringkeun nu diteang. Srog juru tulis wadana ka balai desa diuk hareupeun kuwu. Ditepas balai desa. Mendak naon Kang Kuwu teh? Baru mendak lacak ku kupingan teh. Keheula juragan, keheula. Urang dongengkeun heula. Ceuk kuwu gepiak pisan nyaritana teh. Teu bangun-bangun nu geuneuk hate. Sakitu tas manggih ka peurih teh. Ka peurih basa anakna diperbal taya ampun teh. Kieu ieu teh juragan Suradikarta. Abdi teh isin ku juragan mantri. Mana teuing wae engke ari sumping teh ambekna ka abdi teh. Abdi ongkoh kasih uha deui heuh dititah kemit ngadon bahula. Tas disarekan bieu teh bari diancam mun sakali-kali deui moal asa sarek diberok cek abdi teh. Ceuk kubu sarip bari ku siwala ngodok dompet tina sakuna pelenyun udud. Mitra kaum dangu bubuhan tukang udud nyuruh tulis wadana kawas nu gehegeran nurutan ngodok ududeun pelenyun weh.
Itu dah leres. Ulah kepalang keras orang teh. Komo ayeuna mah usum murid. Dibawa lalawara mah ngarigel bangsa teh. Asa dibere omer. Ih geuning si senarian juragan ulis nyesep rokok. Pan kapungkur mah majar teu seneng kedah pipah bae. Oh nyaeta puguh sial. Potong pipah teh gagangna. Ragrag tina meja. Kek. Irahannya panungtungan ninggal juragan ulisnya sepi teh. Kamari asananya. Leres. Wangsul tidinya dongkap karo rompok lusuh hoyong kacai. Kerucul-ucul pisan. Kupura keragrag kana ubin. Tepati dipalire harita mada lusuh teh. Wangsul ticayahna ninggal pipa geus jadi dua teh. Paparinkeun bae atuh ka abdi. Nu sabelah deui mah ti kapungkur kabita pipah kagungan teh. Abdi ge kapungkur masuk kana pipah langing leungit di pamoroan bade ngaburu deui hoream sok pait sasasih dua sasih pipah beuteuh teh. Kang Kuwu masuk aya wae. Puguh lebarna pipah nahun teh lebar. Lebar pipah geus nahun mah pan bieu disaurkeun sok pait ngaweuteuhan mah. Pan poci taneuh ge poci raos teh mun tos seueur belendokna sanes. Sumohon cukup sarip bari jeung hel seuri. Tadi nama bade sina di gagangan. Kumaha juragan? Mohon bade sina di gagangan ku Ki Altasan. Pedah mah nagaduheun tangkal sawo. Tangkal sawo garing. Kumaha eta teh? Pajar tos aya lacak. Lacak kumaha? Cek juru tulis wadana penasaran. Laras abdi teh mendak barang-barang kagungan juragan mantri di saung sawahna. Di mana? Dadanguan teh mendak barang-barang kagungan juragan mantri. Semon? Di mana? Di saung sawahna. Kapanggih ku panyawahna. Aki aduhuri teh. Nanging siga urut pamilihan. Nu sarayana mah jigana dibawa kabur. Mangga geura tingalian. Itu di kamar. Cuk Kuwu bari jung nangtung leos karo hanganana. Dituturkeun ku juru tulis wadana. Sanggeus duana di jero jablog pantu ditutup cepret dikunci di jero. Mani tarap tipisan Kang Kuwu mah. Cek juru tulis nenjo panto dikunci teh. Itu dah rahasia keneh juragan. Bilih mata kerewah kanu boga dosana. Mangga geura tingalian. Cuk Kuwu bari muka buntelan samping ngelap teh. Kop kana calana jero awewe. Calana jero awewe teh tuluy digiwing-giwing ku dua leungeuna. Najan geus lalayu sekar tapi bubuhan calana awewe turug-turug menak pisan deui nu bogana teh. Atuh mani ngeplak bodasnya cas. Tingali moal teu nyeredet manah juragan ulis mah ningali lancingan ieu teh sanes. Cuk Kuwu bari imut sebel. Bangun nu ngahina someah jeung gepyak nu tadi teh ngadadak ngaleungit sapada harita. Bubudena ganti bangun sombong. Padahal lain kitu tabeat sapopoe mah. Mireungeuh kitu gebeg juru tulis wadana teh ngagebeg bari pok nyarita. Kumaha baru nyeredet naon teh keke naon teh ayeuna teh make nyeredet gitu ha cenah bae rungah ringeuh sanes juragan ulis nu merosotkeun wangi teh ha Kuwu sarip bari nyarengeh mana teuing wae lesang nanya dina pingping koneng enai mah nya pokna deui bari imut cunihin panonna merong kawas ucing intip beurit. Ngomong naon sia? Cek ke juru tulis wadana bari ngagebrag meja. Moal teu kadenge kalau di luar oge. Awah hingku tarik-tarik na ngagebrag meja. Kadenge bieu kuring ngomong naon? Cek Kuwu sarip bari tanggah. Daweungna ludeng punten. Nu sasari sok abdi teh harita mah jadi kuring. Juru tulis wadana rada ngarempon ngadenge nu nembal kitu teh.
Waktu Mitra Kabujang Sep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.